Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita Bulan Kasumba di basisir Gunung Sulah. Mangga atunya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita Bulan Kasumba di basisir Gunung Sulah. Muntos beres kagiatan dinten ieu, urang jalan-jalan ka basisir yuk. Cek Kang Engkun, minangka ketua kelompok kuliah kerja nyata harita. Raing nu ngajawab nyaluyuan. Bubuhan geus capek ku kagiatan salila 2 bulan eta. Kagiatan mahasiswa dina enggoni ngalaksanakeun pangabdian ka masyarakat. Bring kurang leuwih 30 rumaja mapai basisir Gunung Sulah Cikelet. Poe maju ka sore babarengan rek ningali surupna mata poe. Bari uplek ngarobrol suka seuri silih gonjak. Lila-lila teka rasa marisah sewang-sewangan ngalompok jeung anu sakaresep. Aya nu lulumpatan sisi basisir nu masih asli. Aya nu ngadon balak kecerakan. Aya nu paheula-heula naekan kana batu karang. Harita maju ka minggu panungtungan KKN kuring. Geus nepi kana waktuna menta. Manehna ngajawab pananya kuring. 5 minggu ka tukang. Kumaha waleranana? Kuring ngarendengan lempangna. Tira sobat manehna ngahaja ngajauhan basa katingali kuring ngadeukeutan teh. Bangun nusurtieun kana maksud kuring. Duka atuhnya abdi teu wantun. Nah, pan urang tos ngobrol panjang lebar ngeunaan hate urang duaan. Abdi teu wasa Lukman. Nah, sanggem kitu hirup sareng jalmi anu teu dipikawano tetebieun kana dipika cinta. Katenan ukurna dunan jang si sepuh. Emutan sing asak panjang keneh lalakon teh. Kuring kapaksa muka deui obrolanmu pernah wakca mangsa purnama bulan kalarung. Kumaha abdi tiasa pegati anjeunna. Kang Parit teh bager kacida. Anjeunna maparin abdi waktos kangge nyiapkeun diri. Padahal sepuhna tos ngadorong sangkan anjeunna enggal nikah. Janten tos gilig ayeuna mah. Duka atuh man. Sakapeung mah hate ngolembar. Asa pamohalan abdi tiasa ngimbangan sikep Kang Farid anu tos sakitu dewasana. Sakapeung mah bosen asa monoton sagala nu diemutan teh ngan jaga jeung jaga. Ari ayeuna kumaha? Kuring netep manehna teka haja. Saprak duaan ngobrol di sisi basisir sababaraha minggu ka tukang. Bet aya nu nyeredet kana jero hate. Asa aya hate ka 2 leutik. Asa tuwuh rasanya nu nyaliara. Kitu mah pantes manehna Nifa Asari teh bentangna kampus. Keur geulis teh pinter, aktif, bager jeung teu asaeun. Rea nu mikaresep, tapi manehna mah teu katingali bogaeun kabogoh hiji-hiji acan di kampus eta teh. Kuring nya kitu. Resep tapi teu boga wawanen ngadeuketan manehna mah. Harita sanggeus kagiatan ngaji bareng jeung rumaja sakuliah lembur Gunung Sulah. Kuring panggih jeung manehna kaluar ti panto masjid.
Sabelahna katingali panonna carendul penasaran. Kuring nanya, aya naon? Nifa, tak aya naon, biasa we. Pokna karek dina pertanyaan nu kadua, manehna balakayan badarengse KKN. Kaluarga Kang Farid baris datang nangtukeun waktu jatuh krami. Manehna geus teu bisa nolak deui. Emut kana kasayan kaluarga Kang Farid mantuan kahirupan kulawargana. Manehna budak awewe. Hiji-hijina panggadena. 3 adi lalakina laletik keneh. Maju ka biayaeun. Bapana geus nilar 3 tahun ka tukang. Saprak harita kulawarga Kang Farid anu nanggung kahirupan kulawargana. Untungna Kang Farid mah bager cenah. Malahan mah kungsi diskusi ngeunaan masalah jodoh. Asa teu wasa wakca mun saenyana mah manehna teu bogaeun rasana naon ka Kang Farid teh. Ninggal sakitu bagerna asa teu wasa antukna. Manehna nyanggupan rek diajar mika cinta ka Kang Farid anu sakitu bagerna. Kuring ukur ngadengekeun dongeng manehna. Ngahatean sangkan tetep ngarengsekeun kuliah. Kuring laju ngabrang-brangkeun sangkan manehna bisa imut deui. Kuring ngahibur manehna nepi bisa seuri deui. Kuring laju muji nepi ka manehna katajieun. Kunaon ari kuring ukur sakitu kawani teh. Nah saprak manehna wakca perkara hubunganana jeung Kang Farid nu sakitu bagerna. Hate jadi ngaleket teh wah teuing memang Kang Farid nu pangalusna keur manehna. Mun kuring laju marek kedaweng merjuangkeun kaasih ka manehna. Bakal sanggup teu ngimbangan kana kaasih Kang Farid. Naon anu dipiboga ku diri boroning keur hirup karepna kuliah ge can anggeus. Karunya teuing mun Nifa nepi ka bingung mun kuring tetep rek ngarebut manehna ti Kang Farid. Inggis manehna bingungeun ku rasa asih nu ceuk manehna ge sarua nyaliarana ka kuring. Asih duaan nu tuwuh dina mangsa 2 bulan ieu. Teu pira ku ukur babarengan ti isuk nepi ka peuting. Ti babarengan subuh salat ngaji di masjid. Ka pasar nganter balanja. Pasakeun di dapur umum. Tuluy ngalaksanakeun program babakti ka masyarakat ngaliwatan panyuluhan sosial. Ngaping pabukon nu karek ngadeg ku buku nu dibawa ti imah sewang-sewangan. Laju olahraga jeung masyarakat di sisi basisir. Jeung salat maghrib ka masjid kajian ilmu nepi ka Isya. Tuluy evaluasi program. Ditungtungan ku persiapan keur perpisahan. Tapi pan eta ge lain ukur duaan tapi sakalompok nu ditempatkeun di dieu. Ngan edas cikaracak ninggang batu. Kuring ngarasa kataji ku pribadina. Jongjoy aya asih nu tuwuh nepi ka kedalna di sisi basisir harita. Abdi mah moal tiasa Kang Farid ngantosan manehna ungeuk. KKN rek lekasan marangan kaasih nu oge kudu lekasan. Di sisi basisir kuring netep seukeut ka manehna. Nifa, di sisi basisir ieu urang kedal kaasih. Di sisi basisir ieu oge urang pas pisah. Di basisir ieu oge hayu urang sapuk sangkan urang teu menggaskeun harepan. Kuring duaan lempang sapanjang basisir
cimata ngembang ngecelakana kikisik bodas paturai. Beres KKN kuring jadi arang panggih deui jeung manehna. Kitu namah pantes da teu sajurusan. Paling panggih mun papaliwat di gerbang kampus atawa di perpustakaan nyangan buku literatur keur nyusun skripsi. Karasa manehna haja ngajauhan kuring. Mun kapaksa paamprok manehna ukur imut. Asa eueuh tapakna kaasih nu kungsi kedal di basisir Gunung Sulah harita teh. Nepi ka lekasan kuliah kuring teu panggih deui jeung manehna. Basa wisuda katingali manehna diaping ku hiji istri sepuh jeung hiji lalaki. Kang Farid teh sigana mah. Kuring teu boga kawani nepungan manehna keur jeung Kang Farid mah. Inggis hate peurih ningali nuker suka bunga. Basa katingali manehna ngahiji jeung babaturanana. Kuring ngarasa bunga. Hate teu kuat. Nandangan ka sono ka manehna. Basa gewat kuring meuli sagagang kembang eros nu biasa dijualan dina mangsa wisuda kieu. Nifa kuring ngagentraan. Manehna malik, nyeh imut. Manis. Kuring gewat nyamperkeun. Solongkrong ros kasumba ditepikeun hareupeun babaturanana. Lumrah keur kitu mah taya nu ngartikeun lain. Wilujengnya sarjana peraih prestasi tertinggi manehna unggul. Nuhun tos ngabantos abdi dugi ka tiasa ngarengsekeun kuliah. Beuk hate. Da lain kitu sabenerna mah. Harita mehan we kuring. Puguh hapunten abdi harita meh we ngaruntakeun hubungan Nifa sareng Kang Farid. Manehna imut. Teu sawios eta mah tos kedahna kitu. Hate abdi nu ngolembar cangcaya kana kaasih Kang Farid. Kitu oge percaya jeung yakin yang diantara urang aya kaasih nu sajati. Abdi lepah tos maparin luang ka urang duaan. Hapunten nya. Tos we dugi didinya ulah disabit-sabit deui. Mangsa urang harita tos cekap sakitu endahna. Nengan teu sadayana kahoyong urang kedah laksana apanan. Cekapkeun urang tetep silih asih, silih ajenan. Kitu ge tos cekap kangge urang mah nya. Manehna nya tujuan ku imut nu parat nepi kana jero hate. Moal kalipur ku purnama manawai oge. 5 tahun ti harita, bulan kasumba deui di basisir Gunung Sulah. Kuring keur antep-netep mata poe di basisir Paninengan. Kagagasan ku sarupaning Paninengan jeung pupunden hate nu akhirna dipetik batur. Nipa wanoja nu bager, wanoja soleh anu nurut kasepuh. Anu ngajagi kahormatan ku pageehna kajanji. Dina hate nu pangjerona ngaran manehna disulam ku seratan warna emas. Teu lamur najan geus dipiboga batur. Teu daek ingkah. Nepi teu bisa deui kuring muka hate keur nulian. Ah, Nipa. Mane anteng Kang? Hiji sorang ngagerewakeun. Lamunan kuring malik. Nya nu geulis imut. Teu sangkinya. Cek kuring ka manehna baru tuluy nyekel pigelangna pageuh. Duaan mapai basisir hareupeun jauh. Dua budak ting araceng muru jeung ngajauhan ombak nu lalumpatan ngaletakan tungtung basisir.
Bretek lalumpatan moruk kakuring duaan bari seri saruka bunga. Intan jeung Tiara budak kembar yatim bawa manehna ti Kang Farid. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti simkuring ujang comro anu ngeunaan bulan kasumbadi basisir Gunung Sulah. Pikeun dongengan ieu teh ngeunaan asmara sareng romantika gitu di antara kadua insan anu euker kabunga pika cinta gitu. Mun atunya kapala wargi atos ngadukung simkuring dugi ka ayeuna gitu. Tos nganyupport hatur nuhun. Mugi ieu teh dongeng ti simkuring salian ti tiasa masihan hiburan oge aya mangpaatna gitu di balik caritaan dongeng nu simkuring paparkeun. Mun atunya engke dinu waktos anu sajana simkuring ngalajengkeun deui caritaan dongeng. Mangga atuh simkuring bade pamit heula. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.